Selamat pagi lur, hayu kita beres-beres bebersih halaman masing-masing rumahnya biar kelihatannya kinclong. Tah gitu pemirsa. Sugan we atuh ieu teh jalan menuju kahayang nu dicita-citakeun kusim abdi yang jadi pegawai kebersihan di Pemprov Jabar eta geuningan dinu video-video KDM aya rekrutan nu digarawe di jalan-jalan provinsi jadi tukang sasapu. Tah eta kahayang teh kurang digawe daripada mikiran hirup nu geus puguh kahimpit ku ekonomi mada kabeh ge susah gitu kan. Eta we hiji-hijina cita-cita teh yang jadi pegawai kebersihan di Pemprov Jabar, jadi tukang sasapu di jalan. Eta aya kahayang gitu, kahayang mun nya teh kabuktian bagja pisan sim kuring gitu bisa digawe teu nganggur unggal poe ngan ngulukutuk di imah ngurus imah ge lain imah sorangan da imah ditinggal kolot hirup ukur sorangan da kitu muka warung kalakah bangkrut teu eueuh nu meulina kalakah modal gede we hayo moda beak dipake dahar tungtungna teh duh nasib nikeut ka kieu nya tobat Gusti. Deudeuh sugan we kadengeun ku Pak Dedi urang hayang digawe di dinas kebersihan jalan provinsi teh. Doakeun atuh pamirsa abdi dukung kahayang abdi teh dukung atuh Gusti. Sok pamirsa nu ningali sok pangdukungkeun abdi, niat abdi lain saniat-niatna da ieu mah geus kahayang gitu ngarah urang teh boga penghasilan atuh nu tetap bisa hirup meureunan kahareupna bisa saumur mada teh nyaho nya urang ayeuna gitu. Nuhun pamirsa katampi doa-doana sareng dukunganana hatur nuhun. Sampurasun. Rai